pengalaman abdi duaan gitu salami sasi Ramadan tinggal tangga bohong amak-amakan udah kurang di imsak dur maghrib tak kinten-kintenna hukumna dina sasi Ramadan kumaha Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Balad Gador, urang tiasa tepang di dina romansa ngador. Anu nganaeun. Oh, kumaha? Urang ayeuna tepang deui dina acara romansa ngador. Kaleresan dinten ieu teh abdi teh naon teh ragu karena saum dinten ieu teh abdi teh ragu kumaha tadi teh ai wawartos kapun bojo mah abdi teh rek angkat ka Padanglahan damal we nanti tabu setengah genep teh anjing tos subuh rek damal padahal mah abdi teh setengah genep teh satacan ka dieu nya bali bir heula tadi teh ka mana ke pasar balanja maksudna balanja atuh balanja pada abdi sok balanja tapi ya nggak bohong aya keraguan pan lamun ngabohong teh aya pangaruhna cenah kana non ibadah urang kautamaan sasi saum urang nya urang keur saum gitu kan nah anu kitu teh naon teh mantak mangaruhan teu karena ibadah urang dengan sasi saum tapi kumaha nya aya ragu ya berarti sayanya dirinya terus gaduh hebutan gitu saya bisa kapan abdi mah nya karena abdi oge sok kitu nya kadang naon teh abang-abang urang teh naon keur puasa nya geus sahur teh wah nu seubeuh plek bobo kan ibadah bobo bulan saum teh aya sasi saum teh aya keterangan oge saura teh ibadah rasa gugah teh setengah genep naon isuk-isuk sontan atuh langsung ibad ngong we magrib dahar deui eta aya wis unggal dinten eta kitu kan tos masa itu menoron saminggu gitu atau mah teu karasa puasa kan setengah jam kan kira-kira gitu kumaha ya tapi udah pasti balap ngadoro ge ya soalnya ngalaman gitu ngalaman ngabohong teh kok urang teh nya naon teh puasa tapi ngabohong anggar sare tuluy kadang anu amek-amekan gitu wah meni naon cerita ulah hareup ka budak atau budak ada balung budak leutik beureunya ada teu puasa budak leutik mah iya wae naon teh dahar es tengah poe deh hareupeun beungeut amek atuh urang teh naon sia tengah hargaan ka kolot keur puasa nepi ka ceurik budakna leuweun es krimna murag nepi ngagoak tah mohon dikasih kenapa Kang Agus siga nu karari teh nah sebenarnya udah disantak murah es krim karena bagi ngadu ka bapana ceng bapana entah orang tapi lungguh kira dicarekan ku bapana terusan balagalan ku problem-problem sapertos kitu anu tangtos ieu seueur pisan dialami ku Balad Gador di mana wae ya laras pastilah aya anu ngalaman hal-hal sapertos kitu gitu kan salami ngalaksanakeun ibadah saum tah kinten-kinten hukumna dina salamisasi Ramadan sapertos kitu teh kumaha. Alhamdulillah dinten ieu oge urang teh disarengan ku pangarsa Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Damang Pak Ustaz. Alhamdulillah saya saudara. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Nembe tos ngobrol pengalaman abdi duaan gitu salami sasi Ramadan tinggal tangga bohong amak-amakan udah kurang di
imsak dugi ke dur maghrib tak kinten-kintenna hukumna dina sasi Ramadan kumaha Pak Ustaz? Perkawis amak-amakan, perkawis ngabohong, perkawis sare sampai katibra gitu. Ari eta lo salat kumaha nya? Lohor, ngabeng, asar, labas gitu aja gitu. Lohor, Heug labas. teh anu ngahudangkeun, kata ngahudangkeun mah sare kitu jantan perkawis gitu nya gitu. Kayak kodoan we salatna gitu. Tapi lu ngahudangkeun harese wajib eta mah kitu. Lohor, inget lohor ngahudangkeun harese eta mah lep deui lamun teu katinggalna eta mah dosa hukumna. Karena saumna kumaha? Karena saumna teu batal saum. Teu batal saum. Margi diantawisna kulam dia Ramadan adalah ibadah gitu. Untuk menghindari ngabohong teh ya, menghindari ngagibah teh ya, menghindari namimah teh ya, kita diantawisna gitu. Kaji eta. Lajeng kaduana perkawis ngabohong, eta ngabohong dina puasa teu matak batal puasana. Puasana mah teu batal. Teu batal ngan ganjaran pahala teu aya gitu. Jadi capek gawe Teu kapake. teu kapata. Capek gawe teu digaji kaon naon gitu. Tadi antos dina puasa aya nu matak ngabatalkeun kana puasa, batal puasana. Eta diantawisna eta mah muftir nyata barang tuang teh. Aya nu teu matak ngabatalkeun kana puasa, namun pahala teu kagungan. Diantawisna 3 perkara. Kahiji nyata gibah. Gibah teh mun aya nama ngomongkeun batur gitu nya. Ngupat eta diantawisna. Sanes ngupat. Tahu sanes. Ngupat ngomongkeun batur. Ngomongkeun batur. Puasana teu batal ngan teu gaduh pahala diantawisna. Lajeng deui ngabohong gitu nya. Boga baju saberiji, can kabeli baju, padahal mah geus 3 bajuna teh gitu. Bohong eta nya di diantawisna gitu. Tah eta ge sami eta ge puasana teu batal ngan teu boga ganjaran teh diantawisna. Lajeng deui nu katiuna nyata namimah ngadu-ngadu dorna lah eta maksudnya. Tah eta dorna ngadorna di bulan puasa nyata termasuk teu batal puasana, teu wajib dikodoan ngan pahala teu gaduh, teu kaguan pahala. Ngadukeun Gitu. jalmi gitu. Ngadukeun jalmi kan teh amak-amakannya termasuk teh gitu. Amak-amakan gitu eta ti puasa ti isuk-isuk ngamuk ka budak anu dahar es teh tadi teh beureunya. Itu. Asana mah bener. Wah. Ya. Oh, ya gitu. Eta Sabe eta ge teu batal puasana. Ngan ngabatalkeun karena pahala puasa. Amak-amakan teh gitu. dan kudu ditahan emosi. Jadi eta paling hese adalah menahan emosi, menahan nafsu itu. Gitu. Upami bab ngabohong ya, misalkan pun bojo teh nuju ulang tahun. Ya urang teh ka mana? Rek nguseup. Padahal nuju nyiapkeun kejutan berulang tahun misalkan. Padahal mah ngalibir ka toko kue misalkan. Eta nu kitu, padahal eta ngabohong bannya. Tapi mempersiapkan kejutan eta nu kalebet mengaruhan teh kana Eta mah teh nya mengejutkannya aya bahasa, kan ngabohong teh aya yang nu diharamkeun ngabohong teh gitu. Aya nu diwenangkeun, tah paling termasuk kana wenang. perkawis anu ngabohong tadi aya anu diharamkeun sareng aya nu Wenang. tah. Perbentaran kira-kira nu kumaha tah nu diharamkeun atarapi anu diwenangkeun bentaran nu kumaha eta teh Pak Ustaz. Diharamkeun nyata bohong anu maklum terjadi di orang gitu nya. Itu eta sering terjadi kebohongan-kebohongan dina masalah naon istilah nama pendanaan atau naon sanes kantena. Lajeng ngabohong anu wenang gitu. Nu wenang mah bila mana ada orang yang mau dibunuh, menanyakan kemana Jaed. Padahal apal aya di rumah Jaed ditutup-tutup gitu. Eta wenang gitu. Boleh untuk berbohong gitu tadi Berbohong kanggo kamaslahatan. kalau kemaslahatan agar tidak terbunuh gitu eta diantaranya diperbolehkan gitu. Tanapi anu tadi teh ya bade anu Bikin kejutan teh eta ge wenang-wenang saja lah bikin kejutan bade gitu pasea jadi teu pasea. Jadi teu pasea eta gitu. Jadi kitu tah. Nya dijaga juga ngupan bos cenah. Bae si Bama meuli motor didinya mah sing sabar we. Da ieu kana jadi manasan. Gitu. Urang nu riweuh nya gitu. Apa
api-api ngupahan. Tatangga nu meuli motorna urang lieureuna. Ayeuna terus bae di dinya teh boga motor geus itu anyar. Berarti tapalna naon? Atuh jadi ngilu ka hayam. Mohon Pak Ustad, mangga bilih beda elu dirugikeun ka balad ngador perkawis anu ngabatalkeun saum sareng anu ngabatalkeun kana pahala saum. Pahala nya di atasna. Inna sapari kata yang digunakan mubtilatus saum anu ngabatalkeun kana puasa kisman ada dua. Yang pertama yubtilu sawabas saumi la sauma fihi. Jadi membatalkan terhadap pahala puasa. Tapi tidak membatalkan terhadap puasa. Makana pala yajibu alaihi al-qadau, tidak wajib dikodok. Itu eta diantawisna gitu. Naon diantawisna di dia dina sapali hadis nakeun kam min shaimin laisa lahu min syami idal ju'u wal atsu. Jadi sangat banyak sekali gitu orang yang puasa hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Disambungkan yang harusnya ternyata khamsun yubtilna as-shaim gitu. Jadi 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Membatalkan puasa di sini adalah yuhtibna ajrahu wa yubtilna sawabahu. Jadi batalnya bukan puasana tapi pahala puasana yang tidak dapat pahalanya. 5. Yang pertama al-kizbu adalah bohong yang diharamkan di atasnya. Kedua al-ghibah, nyata gibah gitu, membicarakan orang lain gitu. Yang ketiga namimah, mengadu domba orang lain, itu di atasnya. Itu tidak batal puasana tapi pahala puasa tekenging, itu di atasnya. Nu satrasna wan nadru bisahwati, ningali cantik gitu. Gitu. Eta dengan syahwat bulan puasa ningali saha, ningali aura kasih gitu kan. Ningali sade gitu. Tekaur tekalaur gitu. Tarik syahwatna gitu, ningali unggul. Puasana teu batal, tapi pahalana tidak dapat pahala gitu. Tadi antausna. Matak mending keneh bobonya, tapi bawana tong nabeng. Eta tong nabeng. Tepi kata salat tahun teh salat azan gitu. Tekenging gitu. Nu kalimana al yaminul kadzibah, sumpah yang bohong gitu. Demi Allah can beli baju itu sumpah bohong gitu. Padahal pasti lolosin. Geus lolosin baju gitu. Sudah banyak sumpah-sumpah para dewan kayak gitu, sumpah dari Al-Qur'an. Tapi ternyata kejadiannya lain, itu sumpah bohong gitu. Andai kata terjadi bulan puasa sumpah bohongna, maka puasanya tidak batal tapi tidak dapat pahala puasa gitu. Tuluy keun ulah batal sia puasana keur barang dahar. Geunah teuing atuh kitu mah gitu. Gitu. Tiga ngomongkeun batur, sumpahnya di antausna ngabohong gitu, melihat dengan syahwat, batal sia puasana, geus dahar. Lain kitu gitu. Itu batalnya bukan puasana tapi tidak dapat pahala puasa. Puasana mah lanjut. Puasana mah tetap lanjut. Lanjut puasana. Pahala anak kosong teu terkedah di kodo di sanes waktu. Iya gitu, eta di atas. Atau nuhun Pak Ustad. Sami-sami. Alhamdulillah aya pencerahan gitu. Aya pencerahan alhamdulillah tah kitu kanggo balad-balad ngadornya. Yes. Mudah-mudahan sing aya manfaatna tah kosnya. Aya pulungeunana. Balad ngador anu ngaraos tadi naragu, mudah-mudahan ayeuna janten terbuka gitu. Janten yakin bahwa aya sababaraha anu memang ngabatalkeun kana puasa kana saum dina sasi Ramadan, aya oge anu mengukur ngabatalkeun pahalana hungkul. Aya saumna mah kedah dilajengkeun teu batal, kalayan teu tiasa dikodok mung teu aya pahalana hungkul atanapi kosong. Tah. Insyaallah balad ngador sanes waktos urang tiasa tepang deui, urang tiasa ngobrol sareng Ustad. Laras. Sareng Kang Agus, kemudian urang sarehat, bagi pamugia saum urang dinten ieu tiasa dugi karengse. Amin, amin. Amal-amalan teu kalebet amalan anu saum anu kosong. Tah. Amin, amin, amin. Insyaallah tepang deui, tong hilap subscribe, like, share, komen ngador 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.